Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Ka dieu meuni karusut kitu di beungeut teh. Aya masalah apa kumaha ieu teh? Pusing cek pusing. Riet mun dicaritakeun mah. Karusin kunaon sih? Coba atuh carita ka babaturan teh. Sugan bisa ngabantu ya. Setik-setik mah. Pusing cep. Pusing mikiran hirup nu pinuh ku tanda tanya. Utang loba, duit teu boga, nyangan gawe ge menihara resa. Naon. Balik atuh ngomong teh. Hara rese meureun. Astagfirullahaladzim. Meuni ragak-ragak anjir. Aduh. Eta dir corong dina irung eta. Mana oge? Lain korong dir tah, corong dina hulu tah. Hulu mana corongan. Lain korong lain. Hah? Buset, ieu kunaon corong napel dina hulu aing. Geus lah ayeuna mah sok urang jadi kulit puteung yeuh yang sirikeun maneh ti tadi dah. Ayeuna mah boga kapusing naon si maneh teh ayeuna. Coba carita ka urang lah. Sugan bisa ngabantu. Ieu cep pusing urang teh pusing. Duit teu boga, utang loba. Urang teh hayang digawe, embung hirup kos kieu wae teu boga duit, utang loba. Hayang digawe sugan kitu maneh boga channelna. Oh, masalah gawe. Kalem, ieu boga channel nama. Masalah gawe mah. Nah, gawe ya. Alhamdulillah. Kita ngurang teleponan lah jelema na ya dah. Can diangkat-angkat ya. Mana jelemanya? Di telepon. Bisa di telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya tadi di mana? Dia di jalan, ayo sih. Oh, di jalan. Set, campura yang ngaganggu ya. Jadi kieu ya, Bray. Anu hayang digawe babaturan. Eta kan kemarin nelpon ka ieu ya. Ngomong cenah ya lowongan gitu tah. Sugan we ieu baturan orang ya bisa asup ya hiji mah. Harunya. Oh, masalah lowongan. Heuh, kayak urang kadinya lah. Kayak kadinya ngomongkeun nya. Oh, siap. Eta kira-kira eta aya di mana sih eta? Buset, ari sia, betul aing keur di jalan. Oh, iya jauh. Wah, jauh ini kan. Kira-kira orang ira ketemuan aja. Oke, paling penting lah urang nyamperkeun kadinya. Oh, penting. Oke, siap. Di mana kira-kira eta ketemuan eta? Eta di tempat biasa, nu budak nongkrong geus di dinya we di warung. Di warung. Oke, siap. Oke di eta keun lah kondisikeun ya kalau misalnya eta geus balik, ke kari nelpon ka ieu lah. Ayo, kayak tungguan we nya. Oke, siap. Yuk, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Lah, ganggu wae. Geus ayeuna mah der pagawean insyaallah aya lah segera eta asup gawe mah. Wala pusing-pusing ya.
pokoknya mah gawe naon ge lakonan we keur yeuh arek saeutik arek gede pokoknya mah lakonan ya yang penting gawe oke. Aduh, Cep, nuhun pisan ya, alhamdulillah berkat maneh urang bisa digawe deui sugan we urang ke kaharupna boga gaji, Amin. boga pagawean. Nuhun pisan ya. Hadir sami-sami nya kalem jeung baturana. Yang penting mah maneh gaweana bener, jujur geus eta doang. Ulang rek-rekeun urang ya lamun maneh gawe kade eta. Cep, urang mah ngecewakeun maneh, urang rek betah gawena, arek serius, jujur, pokoknya malah mah ngecewakeun wae. Insyaallah. Buset, bagus. Kieu ya semangat jiwa muda teh kos kieu bagus. Cep, berarti isukannya di kabarana. Oke, sukan lah. Kayak kurang ditelepon ke maneh. Oh, nyamun gitu orang malila ya, Sip, nya. sip. Nuhun ya, Siap. geus Sami-sami. ngabantuan orang. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Kade jalan kade.